Terus Oke, para sahabat, ya lanjutan video tadinya. yang lanjutin iya harus. Tadi video tadi ngevlog di Bumina Mang Asep. Itu dibawain tadi. Nah, yuk. Ayeuna Di bawah biar. ngevlog di sawah tah. Kebun. Di kebun kita. Kebun di sawah. Kebun. Aya Rudi tuh keur ya biasa Rud kenal Rud. Betul. Tah, Mang Asep jeung Rudi tah. Bersih. Wih, mantep euy. Kita hayang ka dieu teh prosesna teh kekeceprekan, guys. Beblesekan. Kayak belut ah. Aya wah mau aya belutan dikit mah euy. Aya ke belut eta. Belut listrik. Belut sawah. Tuh beloknya ya. Hei, Mang. Belut teh halus. Ya tinggal ngangkat gimana bisa kayak Tuh, sahabat. jukut itu. Ieu sakureulingna teh ieu imah ge aya ka dieu. Kalau jukut dia. Muter kan itu main kan tuh benar tah. Kanapkeun saya teh. Tuh. Para sahabat, Tah juga bisa taruhan. ieu bisi aya pasti aya nu inget ka lemurnya mun tos nonton video ieu mah kitu tah. Soalnya ya video mau diedit, mau ngemusik, mau nganggo lah pokoknya mah langsung gaskeun nih mah videona. Pokoknya mah suka tonton teu suka kudu. Pemaksaannya sahabat. Aduh, punten we ieu mah da. Fokus kan nu gawe. Ya. Sok ah. Iya. Aduh. Aya belut naon ieu teh? Pabelit kieu aya. Belut impian eta. Tuh. Lain belut malam. Ulang iya pupuk ya. Ratakan aja. Palingan atuh asa aya nu teu geunaheun euy. Kopea ngalangan. Tuh. Punten nya lamun videona ka mana wae da kameraman lagi kieu dulu. Ieu ka dieu tuh. Tuh. Nah, Terus ya diputar. mas rada burit itu sahabat. Iya kita saruang kan di sini. Dicari burit teh mah bisa dengan bare tiga. Heeh nya jadi kieu nya poek. Jam sabaraha sih teh? Karena ya setengah limaan kan. Aya nya. Jam 4. Tuh aya kudu nama ieu teh isu ka dieu teh. Bari moal sangu keur mah nya. Tang ngaliwat teh di dieu Rud. Kan arek Pak. Rud. Ngaliwat teh di dieu. Benahnya. Heeh. Nah dibuyarkeun ka ditu ieu. Enggak jauh kana gawir. Oh, urang nu kamari belah mana itu mah di ditu nya? Hanap. Masih kena dikelola eta. Masih jagung. Oh, jagang. Masih cek mangipaan teh kapok merah jagung. Heeh. Nya teh kapok merah jagung dugul. Teu kajual. Ayeuna mah kajual insyaallah. Heeh atuh. Soalnya sebuahan. Anu teh bulan genep wah mah kaburu Tahun baru. Maksudna teh heula teuing melak jagang Rud. Jadi maksudna teh lamun misalkan tahun baru mah Ini heulaan melak jagung. nya miheulaan teuing jagang teh 4 bulan 5 sih. Kudu nama bulan 7 bulan 8 bulan 7 Rud kudu nama. Ini kumaha ditembuskeun mah cayuan tong wakarut. Ditembuskeun cayuan. Heeh. Ieu jarang gakuan, tah buyarkeun kana cukup. Kudu nama bulan 8 nya. Oh, kudu nama. Bulan 8. Nah, hujan deui teh barudak. Itu ah. Lain. Lain. Paling bobodohan. Lain masalahna teh moal plastik mungkus HP. Yo, soalnya pijakan padat ya. Tuh, Mang Asep batur moal mani we gitu. Kekotoran. Iya naon ieu di dieu? Sacim. Anu geunaheun teh meupan teh bini tah. Nah, kanapa sih dik? Nah, Asik. Heeh gerimis deui, Cak. Dek ka ieu mah. nah ya hujan mah ieu. Berkah. Coba mun hujan mah Ipan.
Menurut hujan apa pelakan gagal. Cewek potong ini iya pada dia. Kabayang kekeluhan ieu Mang. Hah? Gogorobokan. Tuh kan itu tuh. Jadi kena tinggal tahunya. Tuh muter deh kan itu. Tah cai atau mata? Ulah. Ulah. Jadi kumang bawa tadi masuk ya. Nah, itu. Oh. Pasti lalieureun mana nonton video teh diputer-puter kieu mah. Iya mah banget tak aya part 3 ieu mah euy. Panjang kieu. Pantau apalun orang geus jago ngedit ayeuna mah. Lupa, geus jago ngedit. Oh tuh harus dong. Deketin lu paur ka. Babetnya. Tapi yang mana natural pan bos? Naturalnya. Natural di nges lebating di edit mana mah? Natural tapi menghibur mudah-mudahan. Ya suara jangkrik ya musik nih kena kieu we urang mah. Suara cai. Suara cai jangkrik. Aduh, dulur-dulur emang nu aya di mana wae. Wayah kieu mah waas di kebon teh. Kudu nama isu ke kebon teh mah wayah kieu pan nya teh. Ai isu kamarna wae teh mang. Tadi geus beres sih. Heuh nya isu ka dieu. Tadi Nah urang teh nyaho nya? nanya. Nempukeun nama WA anu aktif. Oh iya, betul. Dia kuota. Ganeng. Teu ngomong-ngomong beak kota. Kan jadi di mesos. Tuh nya mesos ding. Ya, pokoknya persahabat, durasinya terlalu panjang. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe, dan tolong dibagikan ke teman-teman maupun ke siapalah pokoknya namanya. Anu penting mah dibagikan, di share, tong hilap subscribe nomor hiji nama. Terima kasih buat semuanya. Dikarenakan ini mau hujan jadi kamera narik disumputkeun. Sieun ku hujan mah euy. Teu boga payung. hujanan ge. Oh, kamera. Heeh. Jadi buat semuanya mudah-mudahan mudah-mudahan suka dengan video-video di pedesaan ya. Ini mah atau di kebun atau di mana lah pokoknya. Terima kasih. Tolong bantu subscribe sekali lagi. Rud kemana Rud? Support terus Rud. Well pokoknya mah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nya arek mereman teh.